Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami Abi Muhammad Ikal Alfarizi di kelas 1011. Bade ngadamel video dongeng sakadang simut sareng sakadang sireup. Dina hiji mangsa aya sakadang simut keur nyanyi ngangge gitar di handapkeun tangkal kacambak. Tepat lila datang sagerombolan sireup anu datang ngaliwat. Rek kamarana sireup geus malut bari rapih tur mawa pakakas ceuk simut. Rek nyangan dahareun kusabab teu pati lila deui arek datang usum hujan ceuk salah sahiji keamanan di anggota sireup. Kagiatan eta tuluy wae dilakukeun ku sireup unggal poena nepi ka imah si sireup teh pinuh ku dahareun. Beurang jadi peuting tur sabalikna nyaeta wae usum hujan teh kalakonan sireup jeung gerombolanana cicing di imah kusabab kabeh kebutuhanana geus kacukupi. Beda jeung simut anu kalaparan kusabab manehna nyantai wae. Rek ngapung hese tur leueun. Simut geus kalaparan. Kumaha ieu mun kieu wae urang bisa paeh di dieu keretek dina hatena. Aya ge keretek dina hatena sangkan urang teh kudu manggihan sireup keur menta dahareun. Saking laparna manehanana datang ka imah sireup. Manehna ngomong, "Tulung, urang teu boga dahareun, urang lapar, tulung." Manehanana cicing di handapeun lawang imah kantos si sireup. Tepat lila kapanggih ku salah sahiji anggota sireup anu manggihan si simut teh geus pingsan. Akhirna si simut dibawa asup ka jero, diobatan, dibere dahar, sangkan si simut teh jadi sehat, geus teu lapar deui. Akhirna si simut teh nyadar bahwa urang teh ulah nyepelekeun hal-hal anu leutik sakalipun. Sekian dongeng sakadang simut sareng sireup ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.